Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Kidagaro spesial di mana bay ayana. Wilujeng sonten wilujeng batepang dangu dari sareng aki sapertos biasanya di acara anu maneuh dongeng ngabuburit. Selami sasi saum maki nyarengan pamirsa anu nuju ngabuburitnya. Para ibu, para remaja putri anu nuju popolah nyiap-nyiapkeun kangge engke bukanya anu nuju marasak nu gegero. Disarengannya aktivitasna ku dongeng aki. Pemirsa, urang ngeureuyeuh hiji judulna teh Siluman Gunung Guntur. Ayeuna nicak bagian anu ka-8. Kumaha terasan ieu lalakon urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Ulah hilap kangge nu nembean manco. Nembean ngadangukeun ieu dongeng, mangga ulah saasanya di subscribe wae. Ditoel palebah tombol loncengna supados saya beja tanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu bantu subscribe, like, komen, ugi ngasih dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina kasehatan. Lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna digampilkeun rizkina oge dilancarkeun sagala rupi urusanana sarta ditebihkeun tina mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana mugi wae ieu dongeng sasieun sabanjeureun mah nya salian ti hiburan tiasa aya hikmah anu dicandak ku urang sasieun sabanjeureun kangge peunteungan urang sadaya dina hirup kumbuh di alam dunya. Urang ngamparkeun deui pamirsa samakna sama kabitanana sor moal disuguhannya dan nuju saum. Mangga langsung bae ka parayun sadayana. Brung Urang tunda heula pamirsa ngeunaan kahirupanna Nyi Sukesih pikeun sawatara waktu. Ayeuna urang nyaritakeun di hiji kerajaan siluman jurig hulu nu aya di punclut Gunung Guntur. Eta kerajaan siluman teh dirajaan ku hiji raja anu katelahna Prabu Dentawisesa. Prabu Dentawisesa harita nuju calik dina kursi gilang kancana di hareupeunana aya saurang hulu balang geus aki-aki anu harita keur meneko sila manirekep nunggu parentah ti rajana. Hulu balang juru harewos Ki Gulutuk Cengir. Kaula ngahaja ngangkir andika ka dieu. Kusababaya hiji hal anu kacida pentingna anu kudu disawalakeun jeung anjeun salaku juru harewos karajaan. Cedok Ki Gulutuk Cengir teh senyembah. 3 kali saacan manehna cumarita. Sumohon dawo Kanjeng Prabu mangga dugikeun bae. Bilih Kanjeng Prabu aya kapalai. Bilih palai nambi selir. Acan api palai jahe. Mangga abdi siap ngalaksanakeun sadaya parentah ti Kanjeng Prabu. Lain hayang nu kitu kaula mah. Da geus boga 100 selir. Kaula mah keur susah, keur boga kabingung paman hulu balang. Apunten. Gusti Prabu teh gaduh kabingung naon atuh pangarsa? Mangga wae dugikeun ulah asa-asa. Ki Gulutuk,
Kabingung kaulah tegus sawab di tahun ke tahun anu muja atau anu muhit ke bangsa urang teh. Beki dia teh gening beki ngurangan. Malah geus 2 tahun teu aya saurang ge bangsa manusia anu datang ka Gunung Guntur pikeun minta pitulung ti bangsa urang. Apanan biasana mah mani rabul, mani merul anu datang teh, rupa-rupa kahayangna. Aya nu hayang naik pangkat, aya nu hayang menang jodoh, aya oge nu hayang jadi bupati, gubernur jeung sajabana deui. Nu cinegna lolobana mah nu hayang beunghar bari teu hese jeung capek gawe. Tapi ayeuna mani rehe teu aya nu sewa hiji-hiji acan. Lamun kaya kieu carana, bisa-bisa kerajaan urang teh bakal bangkrut. Bakal bangkrut paman hulu balang, teu payu. Perkawis eta anu janten kabingung Kanjeng Prabu teh nya sumuhun. Memang saparantosna Aki Sakri maot 3 tahun kalangkung. Dugi ka ayeuna teu acan aya gentosna teh kuncen pamujaan urang teh Kanjeng Prabu. Janten teu acan aya juru iklanna ieu teh. Juru panyambung urang sareng bangsa manusia. Margi Aki Sakri mah teu gaduh turunan apanan. Teu gaduh putra, janten teu tiasa nurunkeun atanapi ngawariskeun tugasna salaku juru kunci atanapi kuncen. Itu sayaktosna mah Kanjeng Prabu. Eta duda si Aki Sakri mah make gering rorombeheun sagala jadi we maot. Jadi susah pan keur urang kabehan. Sanes kaula non, sanes ku rorombeheun maotna Aki Sakri mah. Memang eta oge tos lami anjeunna kaserang rombeheun sareng hapuran mah. Tapi maotna mah kualatan kaserang aid. Ceki gulutuk cengir bari pepata. Kadahara naon ari aid teh? Paman hulu balang. Nah kawas misro, siga comro atawa amis atawa gurih teh. Sanes katuangan aid teh. Kanjeng Prabu. Ed atawa napi aid mah panyawat teh. Panyawat kelamin sapertos Raja Singa. Mung langkung ganas pisan aid mah. Sareng teu aya deui ubarna Kanjeng Prabu. Kudan. Eda deh penyakit kelamin. Apanan si Aki Sakri mah teu boga pamajikan paman. Jeung tara jajan apem paman. Ulu balang. Nah bisa. Tapi kakak sarang ku penyakit samodel kitu eta teh. Ya sumuhun teu gaduh istri oge tara jajan apem tapi ungaranna atanapi awewe anu rada beheno nu namu ka Aki Sakri sok diopi eta teh. Ku Aki Sakri teh Kanjeng Prabu sok dipaksa ulin gatrik. Cenah mah eta teh syarat pikeun ngahontal cita-citana. Waduh, udan kitu si Aki Sakri teh geuning. Pantesan atuh ari kitu mah. Kumaha atuh saterasna ieu teh? Paman ulu balang, nah aya cara kitu pikeun ngaronjatkeun deui subscriber atawa follower kerajaan urang teh. Apan bangsa urang mah kudu saloba-lobana nyiar balad pikeun bawaun ka neraka teh. Terusna apanan butuh budak, butuh pagawe kasar ti bangsa manusia anu muhit ka urang. Sanggeus eta manusia maot apan balikna ka dieu ieu teh. Tuh, di pawon ge aya nu jadi tukang nyangu, aya nu purah ngeuretan daging, tukang ngalasuluh jeung sajabana deui. Cek Prabu Dentawi Sesa.
Ki Gulutuk cengir ngahulang sakadapan. Ki Gulutuk cengir muter uteukna. Nyiar cara neang akal pikeun nadunan pamenta nu jadi rajana nyaeta Prabu Dentawesesa. Sanggeus mikir ulang sagede, cedok Ki Gulutuk cengir nyembah deui tuluy pok nyarita deui. Disim abdi sejanare ka Kanjeng Prabu. Abdi bade turun langsung ka Pilemburan di sabudeureun wewengkon Gunung Guntur. Kangge milarian bangsa manusia anu nuju gaduh kadarepet, anu nuju seueur kabingung, oge anu nuju susah seueur masalah. Engke ku abdi bade digoda. Supados bilu ka urang. Supados janten follower kerajaan Jurig Hulu kitu kaulanun. Ade pisan ari paman. Hulu balang dek turun mah, turun gunung deui mah. Sok adu gada laksanakeun. Sing hasil pamaksudan. Prabu Dentawesesa ngagak-gak seuri. Bungah ti ditu nama ku sabab geus aya bongbolongan pikeun ngubaran kabingungna. Sengon jeung semanga kaulanun. Ki Gulutuk cengir amit mundur. Manehna rek mancen tugas. Cedok Ki Gulutuk cengir nyembah tuluy ngised mundur lalaunan ka tukang. Sanggeus deukeut ka lawang panto karaton. Manehna karek wani hudang tuluy lempang kaluar ti karaton. Pamirsa sadayana anu mikamumetkeun dongeng Sunda, kaum dangu kanca wargi Kidagar spesial, ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kangge pamirsa sadayana anu resep atanapi tos biasa gulah galeuh di aplikasi Shopee atanapi Lazada, mangga gulah galeuhna tiasa ngelangkungan link atanapi produk nu dipajang di dongeng Aki nya. Jadi wajibkeun meser produkna pamirsa klik wae salah sawios produkna. Engke pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lazada. Saparantosna lebet ke aplikasi Shopee atanapi Lazada mah pamirsa bebas. Bade ngagaleuh naon bae, bade balanja naon bae, mangga sakahoyong pamirsa mumpung nuju seur diskon oge nuju gratis ongkir. Pamirsa balanjana pamirsa di Shopee atanapi Lazada ngalangkungan channel Dongeng Aki. Eta teh sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun pisan anu parantos balanja oge anu teras ngarojong kana padaran Dongeng Aki. Urang keureuh deui dongengna. Ki Gulutuk cengir teh lempang nuju ka alun-alun kerajaan. Geus tepi ka alun-alun mah manehna kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Gelebu, angin gede datang nyeor ka arah Ki Gulutuk cengir. Ki Gulutuk cengir ngagayuh angin manehna hiber tumpak angin. Ki Gulutuk cengir kumalayang di Geganawiati, di Jomantara. Sakapeung ngapungna ngablesat ka luhur, sakapeung nyirorot turun ngadeukeutan ka Pilemburan. Kocapkeun di lembur Citiis, peuting harita mani jempling, simpe, ukur kadenge sora cihcir jeung bebencek. Ti hiji gardu ronda kadenge kohkol ditakol sakali. Tandaning wanci geus liwat di tengah peuting. Di gardu teh aya 5an anu keur ngaronda. Nu kabagean ronda harita teh nyaeta Juhro, Samin, Dasep, Mang Ajo, jeung Pak RT. Biasa maranehna kabagean ronda teh matuh malam Jumaah.
Lain mani sararapi kieu coba tiris deh ya. Coba ka dieu ta termos. Urang ninyo si kopi min. Cek Mang Ajo ka Samin anu kabeneran diukna di pojok deket kana termos. Cek atuh Samin kana termos, tuluy dia songkeun ka Mang Ajo. Sakalian dinyuhkeun hiji mah keur kuring Mang, cek Pak RT. Tayohna mah kabita meureun hayang ngopi. Hehe. Kuring hiji Mang. Juro kalah pipilueun. Ninyo we olangan yo. Mani hayang ditinyuhkeun sagala ogohan syah. Mang Ajo mureleng ka Juhro. Pancek Pak Ustad ge mun ninyo. Mun ninyo deui. Mun nyieun amal-amalan ulah kagok cenah Mang, tuluy bari kudu jeung ikhlas Mang. Tembal Juhro. Mang Ajo atuh eleh deet manehna ninyo cikopi 3 gelas sakaligus. Tuluy song diasongkeun ka Pak RT jeung Juhro. Sanggeus beres ngaropi, geura nguriling atuh sawareh mah geus liwat tengah beuding yo. Cek RT bari ngabagi teuteup ka Juhro jeung Mang Ajo. Ya siap kuring mah Pak RT. Hayu atuh. Hayu Juh urang nguriling. Cek Mang Ajo ngajak ka Juhro. Aduh, uing mah rada muriang ya teh. Uing mah maturan Pak RW nya, Pak RT nya di dieu jaga gardu. Ajak tuh si Samin jeung si Dasep Mang. Tembal Juhro bari harudumkeun sarungna kana sirah. Dasar pamalesan sia mah. Ayo Minah, Dasep, bawa kokolna tuh. Dasep jeung Samin ngaruniang hudang gap kana kokol hiji sewang tuluy ngicrik nuturkeun Mang Ajo nu leumpang ti heula. Lain ya terek nguriling ka mana Mang? Tanya Samin. Urang kakaler we, tuluy muter ka wetan. Walon Mang Ajo bari tonggoy leumpang senterna disorot-sorotkeun ka ditu ka dieu mariksa kayaan. Dina kayan kitu, Dasep ngelempang pang tukangna ngabotot sarungna Samin. Naon Sep? Samin ngarandeg tuluy malik ka tukang. Nu ngagayabak di dulu tuh. Ka kabon Mang Komar. Kalau Dasep nyaritana memang rada hese bawaan ti budak. Komo bari jeung reuwas atawa sieun. Lah mana Sep? Mang Ajo milu nanya. Belah di Mang. Walon Dasep curugna ngacir ka umplukan tangga kalapa nu aya di kebona Mang Komar. Ayo atuh nam urang pariksa sanunya bangsat atawa jalma jahat. Cek Mang Ajo bari nyorotkeun senterna ka arah kebon. Tapi cahaya senter teh teu nepi ka kebonna Mang Ajo, da puguh rada jauh jarakna teh. Kumaha mun jujurig Mang. Cek Dasep deui. Tadi dicek si Dasep di luhur cenah datangna Mang. Manya bangsat datang di luhur. Samin rada ngarego da puguh manehna borangan. Apaanan urang teh keur tugas ronda euy. Naon hal anu sakirana nyurigakeun urang teh wajib mariksa. Hayu sia. Tuturkeun Mang. Cek Mang Ajo terus miheulaan leumpang. Samin jeung Dasep teu bisa majar kumaha maranehna antukna mangiclik nuturkeun Mang Ajo. Srog nu tiluan teh tepi ka sisi kebon Mang Komar. Ngadadak angin nyor tarik pisan teu pupugu. Seor gelebu, cungungung. Sora anjing bebaung mani rame patembalan cing cungungung. Dina kayan kitu, kolebat celeg ngadadak di hareupeun tilu ronda aya anu
ngabedega. Nu tiluan mundur bari jeung rewas. Tiluanana nutup ka jalma nu anyar datang di hareupeun maranehna. Si horeng nu datang desa urang awewe tengah tubuh, samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun gencana ngelek boboko, sedangkeun leungeun katuhuna nyekelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hehe, deh. Nyangka naon ka ibi teh nyangka ririwa ieu meniting polotot kitu. Ih, aing mah ieu bisi keur sahur ieu ibi mawa ieu tah. Mawa gorengan haranet kene. Da geudeung deui teh sahur ieu teh geus janari. Tah, aya timbel jeung asin peda, jeung sambal jeung lalabna komplit surawung takokak tah. Aya leunca, aya pokona marana midang ge aya. Eueuh teh rana bengsat. Ini deh. Geura ieu jarajan heula geus rek wancina sahur ieu teh. Pohara pemirsa. Si horeng nu datang deh Bisarwiti nya duh. Aya wae Bisarwiti mah ngareureuwas we nya. Pemirsa sadaya kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu. Pemirsa sadayana lalampahana mangajo sapara kancan nuju ngaronda. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Siluman Gunung Guntur bagian nu kadalapananya kumaha saterasna urang Bandungan deui enjing dina waktu sareng acara anu sami dina dongeng ngabuburit Kidagar Official. Pemirsa hatur nuhun ka sadayana nya urang cag atuh urang teudeun heula di handeuleum sieum pikeun sampeureun urang tunda di hanjuang siang geus sanalaeun. Hayu urang siap-siap kangge buka pemirsa ngabuburit kedap deui nya. Pemirsa, Aki Namit mungkur heula panginten nya, sakitu heula anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.